Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ridho Fauzi Iwan dari kelas 11 2 ingin menceritakan cerpen tentang hirup di leuweung. Dina hiji poe di desa Leutik anu aya di pinggiran leuweung. Hirup hiji budak lalaki ngaranna Dedi. Dedi teh budak nu tumuwuh di tengah-tengah alam, di mana gunung leuweung jeung leuweung teh geus jadi bagian tina hirupna. Sajana hirupna sederhana, Dedi teh boga rasa cinta anu gede ka alam jeung urang sakurilingna. Dedi boga kebiasaan unggah-unggah ka alam, unggal poe ngajena sok ngider-ngider ka leuweung ngumpulkeun bahan-bahan kadahar anu bisa dipake di dapur. Sapertos daun-daun jeung buah-buahan leuweungna. Tapi poe ieu teh beda dina waktu Dedi keur ngider-ngider di leuweung. Ajeuna manggih hiji hal anu aneh, hiji kotak kayu anu geus katinggali hae bae saring karataan. Naon ieu? Cangwa Dedi bari ngadeket kotak eta. Ajengna reueus sabab kotak eta katingali teh biasa. Kotak kayu eta katingali siga kotak harta karun nu teh aca buka-buka. Dedi reueus pisan, sareng ku rasa penasaran anu gede. Anjeunna ngupayakeun pikeun muka kotak eta. Anjeunna nglakukeun eta bari hati-hati, eta hayang kotak eta rusak. Satos sababaraha menit kotak eta akhirnya kabuka, jeung di jeurna aya hiji peta anu digambar dina kertas hubeng jeung sabaraha benda aneh anu teh bisa dipaham ku Dedi. Peta eta ngarahkeun ka hiji tempat di tengah leuweung nu sakitu jerona nepi ka henteu pernah dikunjungkeun ku urang desa. Jadi ngerasa nya ieu teh hiji tanda anu kudu diturutan. Ajeuna mutuskeun pikeun ngajajah tempat anu aya dina peta eta. Sajana teu jelas naon anu bakal kapanggih. Samentara eta di kampung induna, jadi Nyai Enah ngerasa kuatir aking teh balik ti leuweung. Nyai Enah ngelaksanakeun ritual sareng berdoa pikeun keselamatan anakna, sabab maneh terang pisan ieu leuweung teh bisa jadi tempat anu bahaya lamun teu hati-hati. Jadi terus ngejajah leuweung ngalawatan hutan anu bikeun lebat jeung jalan anu sempit. Ajengna jauhan jalur biasa, tapi peta eta tetep ngarahkeun ka hiji tempat anu teu pikohan. Sasatos sabaraha jam Dedi tungna nepi ka hiji tempat anu luar biasa. Leuweung teh tempat anu hiji aya batu gede nu kawasan ngawangun hiji tempat ibadah kuna. Dina tengah-tengah eta aya hiji batu an katingali beunaq dibuka. Dedi henteu raga deui, ngajengna ngahantol batu eta sareng ngabubukakeun eta tina tempatna. Di hadapeun batu eta Dedi manggih hiji benda anu beda pisan ti naon wae anu pusing dipanggih eta teh hiji batu akik anu bersinar sareng ngaluarkeun cahaya anu aneh. Dedi sarang bingung, tapi di sisi sejen hanate merasa aya hiji tarikan anu kuat pikeun nyekel batu eta. Tiba-tiba suara misterius mengandungkeun di jero leuweung. Anaking
tong dicandakeun eta batu sora eta nyarita jadi langsung nyantung bari rasa gugup anjeunna eta terang ti mana sora eta asalna tapi sora eta teh tiasa dipungkir tungtungna sora eta ngajelaskeun ye batu akik anu aya diharapkeun dedi teh ngarupakeun batu pusaka anu pohar kuat. Batu eta tiasa ngendaliin alam saring nu boga batu eta bakal boga kakawasana anu luar biasa tapi lamun salah ngagunakeunna batu eta bakal ngahasilkan bencana. Jadi aya jadi bingung anjeunna terang ye teh tanggung jawab anu gede tapi di sisi sejen dedi oga sadar yen ieu teh hiji kesempatan anu teu datang salawasan na anjeunna aya ka sora eta naon anu kedah kuring lakukeun. Sora eta ngajelaskeun yen anu paling penting nyatakeun pikeun jaga batu eta di tangan yang anu salah. Batu ieu teh bagian tina warisan leluhur urang kudu dipake kalayan bijaksana seorang eta ngajarkeun. Jadi nu hanteu geus bingung mutuskeun pikeun baik deui ka desa anjeunna ngangkat batu akik eta kalayan hati-hati jeung nyampean dina sasatosa sabaraha jam anjeunna balik deui ke kampung anu mamimitan jeung kuciwa jeung ngandung anak geus kami teh balik sasatos balik jadi mengandung kieu kaindungan nguna batu eta jeung peringatan ti sora misterius anu anjeunna pendaki. Nyai Enang ngerasa syukur yang anakna selamat tapi oge sadar yen hirup jadi bakal roboh saatos ieu batu akik eta henteu ngana ukur ngahantekeun dedi hiji jalma anu istimewa tapi oge ngajantelkeun anjeunna hiji jalma anu kudu harapkeun tanggung jawab anu agung. Jadi sadar yen alam jeung leluhurna terus menjaga hirupna sarta ayeuna anjeunna kudu jaga batu eta tina jalma-jalma anu boga niat jahat kalayan hati-hati jadi bakal neruskeun hirupna ngajaljahan alam tapi oge ngarahabkeun tanggung jawab anu ayar. Carpon ieu mengandung nilai normal menguna tanggung jawab menghargai alam yang meminggukeun kemampuan khayalan bijaksana. Mugi carpon ieu tiasa jaten inspirasi pikeun ajeunna. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.